Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Duriat Kabawa Ajal dina seri Marakayangan. Jadi teraskeun kana Marakayangan para mitra Duriat Kabawa Ajal itu judulna wae parantos dunia carios teh judulna parantos duna teh mangga urang teraskeun hanca nu katula kamari Duriat Kabawa Ajal karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian kadua. Parantos dugi kanalika Mang Emed harita teh para wargi sadaya kudu neang anak dulunganana nu katelah Neng Yanti sedeng Neng Yanti harita keur hotel paduduaan jeung Cep Sukma jeung Jang Sukma cenah kitu para wargi mangga urang teraskeun. Neng Yanti sajeroning leumpang teh budina alum muyung hatena bangunna keur ngemu hiji perasaan anu teu puguh dirasakeunana. Pantas kukitu malantaran ngerasa heran pedah dirina tara-tarati sasari tara-tarati biasana bet diteteangan ku Mang Emed kalayan menang panitah tilu jadi bapak. Hal ieu tangtu aya sabab musababna nu matak sanggeus jauh pisan ti Sukma. Neng Yanti pok nyarita ka Mang Emed. Mang, wartoskeun ka abdi. Naon kaperyogian apa sang ibu ka abdi teh pangna Mang milarian abdi teh? Aduh, kumaha atunya lah. Bingung kamu martuskeun anak Mang teh teh. Mang Emed ngarasa bingung pikeun ngabejakeunana. Lantaran dununganana sasahat ka manehna supaya hal pamaksudana nama dirusiahkeun heula. Nanya tamu kitu di bumi? Tamu sih. Mun aya tamu tetapi teu aya di bumi teh. Mungkin kita ngeleres lah. Naon? Reg Neng Yanti lempangna eureun heula. Tuluy malika tukang sarta pok nanya ka Mang Emed. Naon nu leres teh Mang? Su leres eta musuh. Kapaksa Mang Emed ngabejakeun kitu sabab rumasa bieu kalepasan omong make nyebutkeun muhun ketang leres. Saha kitu? Aduh, duka jeung. Urang mana? Duka jeung. Geuning bet duka jeung duka balaranana mah. Neng Yanti kerung ngarasa keheul ongko. Pedah katempona Mang Emed mung terus terang. Ari junungan Mang di nya duka walana teh da Mang teh terang sah-sahna atuh sareng urang mana-manana kitu. Teh kitu nya ieu leres ieu jujur Mang mah. Jujur nyarios teh. Pokona mah teu akan mabohong atawa mawadul. Mang mah teu biasa ngawadul haul. Yo urang lajengkeun nya. Naon dilajengkeun teh? Sun mapana mangkali Mang teh bade neang itu sun. Nu macul deui. Kana luk sun.
udah mang ni alim terus terang Yanti kuriwed kurawed baud kawas aya amak pawasnya ke amak cek mau ge atuh terang orang we atuh kitu cek urang bacan kitu pokoknya mah iya siang tinggi kalayan teu ngomong deui naon-naon yang Yanti malik deui ka jalan sorangeun terus lempang dituturkeun ku Mang Emed bari Mang Emed badina hatena ngagerentos kieu untung we aing bisa ngebohong ka ning Yanti jatuh saupama si Emed terus terang mah bebeja ngeunaan saha-sahana nya mah kadulungan aing moal buah ning Yanti bakal benu aing benu saja benu gitu kumaha sana namun geuning Yanti nganahan ka aing gitu wah apa yang terjadi biarlah terjadi ayah akan kuhadapi demi anak dan istri makin dipikir anak dan istri dia ada yang macam boga jikan buru-buru anak kan buru-buru ikan dan anak itu boga buru-buru anak ikan gitu boganya aya Emed Sulemed silah wae atuh ngomong alah ampun je dasar Emed Sulemed dia atuh nyarita sok ka mana wae limperan padahal macam aki-aki nyahan lamun si Emed Sulemed boga pamajikan nu bae naon erkom sugan mah dihekakeun ngapeucing ayo Mang Emed ngagerung rada tarik lempangna kandeng kurang ajar jadi teka deui setan sia ieu halangan jalanin sia si odol bener deh Mang Emed amak-amakan bari gek diuk sisi jalan panon rambisak ngararasakeun ka nyeri nu karanapan ku manehanana kunaon Mang Neng Yanti ngalieu ka tukang kebegreu wasina keur Mang kita indung suku gini mani balaboran ku ketik itu kunaon Mang ceneng ditajong batu ditajong batu ka tajong beri ampun di Gusti nih atuh ka bini-bini teuing batu nah di setengah jadong dirinya tuh batu jadi aing nyanyong nyengir Mang Emed bari nyusutan getih nu ngucur tina indung suku katuhu nu bieu ti tajong kana batu nu ngajentul di jalan sorangeun si horeng paramitra kukuna coplok karita teh para wargi aduh kumaha Mang mangkaning kaya obat merah gek Neng Yanti diuk digireun Mang Emed paneuteup manco kana indung suku Mang Emed duraheun aduh ku eta we ngapunten miwarang pangalakeun eta pucuk sabeus mangga jung Neng Yanti nangtung terus ngalapuncuk sampai sakeupeul kumanehna dicapek plok geus kitu mah ditaplokeun kana indung suku Mang Emed nu baloboran keneh ku getih kop ngodok kana kutang si horeng ngaluarkeun saputangan asa deui eta saputangan bulau dipake mungkus raheutna Mang Emed aduh nuhun Neng ya kuning dibelaan Mang ngomong eta we saputangan Neng beti ngomong kus raheut kumaha getosanana aduh manggaling Mang ngomong teh sangagalu saputangan kitu sakieu saena cuy tos ulah seur emotan Mang nu penting mah supaya los getih ulah seur teh nu kaluar ke bisumping ka bumi urang lanongan ku obat merahnya kumaha ayeuna teh samapan teh cik cobi-cobi ning nya tu nasi goreng-goreng tinggi tiasa ning moal ke dari gadong bari lagi haroream teuing kudu ngagadong aki-aki 7 mulut mah sanes 7 mulut atuh Mang tos 70 mulut nyalah ku Mamang we suatu gerangan monggo deh nya monggo deh ayu jung Mang Emed nangtung dicoba dipake lempang dipaksakeun najan karasanya nyautan yuk atuh bili apa harap-harapeun ayo mangga padahal Mang Emed jeung Neng Yanti lalempang deui ngan kitu Mang Emed lempangna bari jeung ingkud-ingkudan sagala sajeroning lempang panonna mah teu reureuhna teu tangtungan Neng Yanti tukang geunana estu para mitra eueuh cawadeunana imbit dempok cangkeng lengkeh rambut ngarumai panjang atuh bitis lir jaksi sajantung estu meni mineng ngolenya puguh we samping nu dipake Neng Yanti jangkung semetuur ana lempang ngajengkat puguh mulai nyai ngajadikeun Mang Emed mineng neureuyan cidu bagjai ke lalaki nu jadi syarat Neng Yanti deui bagja mah kelisuk mah we heueuh aya aing mah nyan tisang ka Neng Yanti heueuh jatuh dalam pelukan sukma kitu aja kunaon Mang Neng Yanti ngaliuk deui ka tukang breh inung suku Mang Emed nu kenca boro-boro di ku getih. Leuh,
Ketihan deui bae kunaon atuh emang beti tajong we mah patenya. Ngalamun merenya. Neng Yanti ngadeketan Mang Emet nuker muringis nahan ka nyeri. Aduh, aing kurang ajar. Iti tajong kana tunggul tangkal mah ngodi ning. Bagian nu kenca ini jadi we ayeuna mah duana daek medu sing. Alah, henteu teu ngalamun ning. Mun lempang bari ngalamun. Di mana-mana ge anu lempang bari maju ke depan ning. Nasibna atuh tadi nu katuhu nu kenca. Jadi we mah stereo ning. Nama ke stereo sagala ri emang, sun stereo sun gitu. Jangan kenca katuhu aya gitu, teraheutnya. Balance gitu ning. Neng Yanti para mitra sadaya. Make jeung seri sagala tapi teu loba catur tuluy ngaladai pucuk sampe. Di bawah geus kitu ditaplokeun kana indung suku kenca nu bieu ditajong. Geus kitu mah bera leumpang puguh we ingkud-ingkudan bari lila leumpangna. Malah Neng Yanti nu ditukang ayeuna mah leumpangna ngiringkeun Mang Emet nu ngadak-ngadak menang musibah. Tuna kaayaan Yanti jeung Mang Emet para wargi sadaya. Nuker lalempang rek balik ka lembur kacaturkeun kaayaan Ibu Ramana Yanti. Nuka telah juragan dulah rawuh Ibu Mimi. Mangsa harita estu ngarasa kesal nakeran. Ngarasa nyeri beheung sosongeteun ngadaguan nu jadi anak can datang kene. Nya kitu nu nyusulana ge nyatana Mang Emet can datang, can aya datang padahal Mang Emet tadi initna teh kurang leuwih 3 jam nu kaliwat. Sedengkeun ayeuna juragan dulah rawuh garwana nuju ka tatamuan tinu jauh. Kadatangan semah tinu Anggang Ibu Ramana Cep Buldan ti Bandung. Ngahajakeun nganyang bari seja matotoskeun rarancang manehna ti heula. Rarancang nu seja ngahijikeun Cep Buldan ka Yanti. Dina datangna ayeuna Cep Buldan mah teu marengan lantaran keur aya urusan perusahaan di Jakarta. Jadi nu datang dengan Ibu Ramana bae. Nuka telah pasubrata sinareng Ibu Patimah. Sedengkeun ari Ibu Patimah tayalian eta teh rakana Ibu Mimi. Jadi pernah naka Ibu Patimah teh jeung ka pasubrata pernah ua Neng Yanti mah. Sasat lain nulian masih keneh sarunayan eyang ageung. Nu mata basa ti heula Yanti kekepehan mung dikawinkeun ka Cep Buldan. Pohara keulna keur juragan dulah katut Ibu Mimi. Hadena we ti heula basangan yang bari nerangkeun pamaksudanana. Karek Cep Buldan wae nu terus terang secara langsung. Ari ayeuna torojo lebet Ibu Ramana Cep Buldan. Bari Cep Buldan mah henteu nyiring. Puguh gegebegan teu puguh rarasaan keur Ibu Mimi. Lantaran sok sieun engkena tatamu nganaha-naha ngabaweleh ka dirina. Bedah Yanti mungeun pikeun dikawinkeun ka Cep Buldan. Harita oge dina balikna deui ka Bandung, Cep Buldan bangun anu leuleus lungse taya tangan pangawasa. Kasempang kasalempangan juragan dulah sinareng Ibu Mimi. Sok sieun Cep Buldan teu tenang dina nyupiranana. Kumaha mun tabrakan. Sahanteuna nyetiran bari ngalamun tangtu moal tenang jeung saregep. Menila-lila geuning si Nyai Ayi, cek Bupati mah harita nyarita ditujukeun ka Bu Mimi. Mun ece rupina mah amangan kana rencana na panginten pun anak teh ece antos sanes sakedap atuh ece walon Bu Mimi najan dirina jalma beunghar tapi tetep ari nyang hareupan nu jadi lanceuk mah hormat naker ongkohan apana nu jadi lanceuk teh kayan leuwih maju batan manehanana leuwih beunghar leuwih sabloba sagalana dina sagala rupana para wargi. Ari sadadina mah yang guragiru puguh teh. Hayang puguh bula hideungna. Akang mah kitu. Hayang ngayakinkeun caritaan si Encep deui. Basa kamari ieu cenah balik ti dieu teh. Manehna mawa beja nu matak tugeunah. Da kitu nu matak akang ayeuna datang ka dieu teh rek matotoskeun babakuna mah. Cek pasubrata para wargi. Sajeroning ngomong teh bari rotret ka Padulah jeung ka Ibu Mimi. Ngaso heula ngaso.
Para mitra sadaya, padulah atawa juragandula. Kasohorna juragandula di dinya teh para mitra. Dan bosanes disebut wadulah. Wadulah nya wadulah gitu. Najan kawentar goreng adat gede ambek jeung dina caritanana para mitra harung gampung. Ari ngadengi kekecapan nu jadi dahuan kitu mah teu burung hewot harita ge para mitra sadaya. Kira kapuk kaibunan lain bobohongan atuh koyopos. Nu mata karita oge sieun anu jadi dahuan tu geunah hatena gancang padulah sasanu. Aduh, hatur pun tenegang. Upami waktu saeta pun anak maparin balaran nu matak tiraos kana mana sincep teh sun. Malume harita pun anak teh nuju bangreung ebutanana panginten di sun kitu. Dari kudu nama ulah kitu si nyai teh kudu nama atoh nu aya bunga nu aya dipiharap ku anak kakang teh Ki Adi cek Pasubarata gancangna kera nempasna disambung ku popokan Ibu Patima nu sorana ge meni ngoncrang da nya atuh ayi pamaget ayi istri euceuk jeung akang teh pohara keheulna pohara madenghalna atuh ari rasa meureunang lawan laporan ti si Encep cenah ditampi ku si nyai cenah kitu. Sadaya-daya we euceuk. Ih, teu cukup ku sadaya-daya ieu. Lantaran manyai hubungan urang kudu pegat kitu bae mah gara-gara anak urang. Heueuh. Anak euceuk meunang kanyeri ti si nyai. Padahal ceuk rarasaan euceuk asa kurang kumaha kasep si Encep teh. Jabat ti kasep teh jeneng. Jabat ti jeneng loba duit, jabat ti loba duit teh geuning boga mobil sagala. Zaman ayeuna mah hese nengan lalaki pantar kitu teh nyai. Heuh ayi pakuna mah lah nya kitu teh we model si Encep moal aya duana pokona mah kitu. Bodoh rugi mun si nyai embung ka anak akang nu mata kaina ka dieu teh aya ngayakinkeun kumaha kaayaan si nyai nu sanyana kitu. Nah nolakna teh kok karepna pribadi atawa dititah ku ayi nyaritana kitu Bupati mah bari ngaburileng neuteup ka padulah jeung ka Ibu Mimi. Kawas nu ambek bener-bener ambek jeung kawas nu nganaha-naha deui. Ayeuna si nyaina teu kasampak. Buat jalan-jalan meureun jeung lalaki sejenya. Atawa sare meureunnan di imah lalaki nu dipikahayangna. Kana kitu sigana mah bener ieu teh bapana teu. Sigana mah bener. Sangkaan ibuna teh mun teu dicarei ku kolot namanya tang tu bogaeun kabogoh ka lalaki sejen si nyai teh meureun mana kitu oge. Lamun teu boga kabogoh mamanya make nolak ka si Encep sagala. Boh Pasubrata boh Ibu Patima. Dina nyaritana itu teh itu ieu meuni nerewes bae. Ngagorolang lir kacang ningang kajang. Hese eureuna itu ieu dina ngomongna silih sambung. Padulah jeung Bu Mimi beureum beungeut bet asa kaisinan. Jeung sieun nu jadi lancik kateterusan ambekna. Sieun punung deongkoh mah para mitra sadaya. Urang lajengkeun deui udah dibuka heula kaca. Ieu kaca sabaraha kelempat. Pangpangna Ibu Mimi sok sieun nyangka goreng hate ka manehanana. Da geuninganan pokna oge nyangka Yanti teh dititah ku manehanana. Pikeun nolak ka cinta Cep Buldan eta sababna sanggeus nu jadi lanceukna jempe sakedapan. Gancang Ibu Mimi nyarita bari setengah nu mamanapan ngomongna ge ngadarek teh. Engkang ai naon? Euceuk, kumaha ayi? Pangapunten abdi mah sumanggem. Mugi bahan katampi ku engkang sareng ku euceuk. Nek nyarita naon ayi mangga itu saurkeun ulah sagasa nyarita mah pokok kadinya. Pokona mah ulah di dinding clear di sinang siloka belak-belakan we nyarita mah kitu. Sing sok caritakeun ayi aya naon? Menihara rese, geuning ulah sieun-sieun da lain hareupeun raja tuh. Ulah asa-asa da di pangadilan barina oge. Memeh nyarita deui Ibu Mimi ngareret ka Juragandula. Salakina nu direret ungeuk tandanya tujuan pikeun Bu Mimi harita muka carita. Sasatrek mere sanggahan kana sagarupa sangkaan Bupati mah jeung Pasubrata. Kieu engkang sareng euceuk perkawis ti payun pun anak nolak kanan naon anu disaurkeun ku Encep. Pedah wae pun anak nuju bangreung emutana teh. Pangna kitu margi harita pun anak nuju ujian di sakola. Nuju ujian teh atuh akang mugi euceuk. Pan mariugikeun emutan anu gemleng. Kedah leres-leres konsentrasi cenah kitu. Oh,
tuluy. Kumaha tuluy sok tuluykeun kadinya. Para mitra Bupati mah jeung Pasubrata kawas geus teu sabar. Eta nu kahiji terasna dua perkawisna margi sasate disangki-sangki satu acana segsa upami cek bulan miharap ka pun anak. Tangtos dina sangkaan pun anak mah pamaksadan cek bulan teh sanes anu saleresna. Nah, make lain jeung sanyana sagala. Tara ieu si Encep mah boga pamaksudan setengah hate atawa saeureyeun. Komo ieu soal cinta, cinta teh indah, cinta itu mulia, cinta lain sakadar kaulinan, ieu. Keunlah tu ibuna sina dituluykeun carita da Mimi teh. Sok ni Mimi lajengkeun cariosanana. Mah ibu mana nemrong we atuh. Pasubrata megat kalimah motong carita anu jadi pamajikanana. Jep saterusna mah Bupati mah jempe teu nyarita deui. Nu aya mah samutut kawas tutut. Bari dina hatena mah ngarasa keheul peda dicawad kudu jadi salaki. Cacakan lamun lain dikeur pasamuan. Wah, abong mun teu dicakar mah Pasubrata teh para mitra ku Bupati mah teh. Sedengkeun ari Ibu Mimi sabada bieu ku Pasubrata disina neruskeun caritaanana pok ngomong kieu pok-pokana teh. Salajengna mah kieu oge. Ece sareng engkang mugi janten uninga we bireh kaayaan pun anak teh sasat boron kene. Masih meriugikeun bimbingan ti urang. Sifat-sifatna masih kene polos. Teu make geboy. Ece mah puguh da lagu polos eta mah. Polos teu mau naik geboy penginten. Diteraskeun ka entog mulang. Oh, sadulah dicembuat wae ibuna. Wah, kaurang segera. Jiga we nyaho kana lagu. Janten masih kena didikeun urang sadayana, masih kena atah, masih kena hejo. Numawi tadi cece nyebatkeun majar si Nyai tos gaduh kabogoh. Ayeuna teu aya bawa ulin jeung lalaki sejen, komo jeung nu kasebut kabogohna. Sangem abdi mahal eta teh taya dasarna. Margi sakaterang abdi pun anak tara abring-abringan sareng pameget. Amang ngadi timang karerencanganana we, rerencangan nu sami-sami istri. Jadi kitunya bener cerita teh. Laras akang ge ece jantan dicarek ku abdi henteu. Gaduheun kabogoh ge henteu pun anak teh. Moalnya abdi nyarek kanu jadi anak pikeun ngahiji sareng Cep Buldan. Atuh saha anu teu atoh bisa ngarangkep sareng Cep Buldan. Mustahil lah mun abdi sareng Pulanceuk nyarek si Nyai supaya ulahan nampi Cep Buldan teh kitu. Mugi sing percanda ya Kang lah sareng ece kapun bojo sun. Naon nu disangemkeun bae teh sadena ge. Teh nu lepat estu memang kitu kaayana sun. Kitu nu saleresna. Padulah nyambung nyarungsum ceritaan Bu Mimi maksudna supaya dipercaya kudu jadi lanceuk. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso.
Para mitra sadaya Pasubrata ungut-unggutan sedengkeun Bupati mah gawena juba jebi kawas nu teu percaya kana omongan ti adina jeung ti adi beuteung. Teu naon ari nya kitu mah kaayanana, tapi lamun anak euceu masih kena ditampi, wah tau rasa pokona mah tangtu bakal aya akibatna. Tangtu bakal aya mamalana pokona mah kitu. Samunu ngancam dina caritaanana Bupati mah harita. Kitu nama pantes lantaran sahanteuna manehna ngarasa keheul ku kaayaan ayeuna. Eukeur mah eukeur nu jadi anak ditampi ku Niati. Ari pek ayeuna dina nganjangna nu maksudna mah hade, rek mugukeun soal eta. Ayeuna Nyianti beu teu kasampak. Disusulan ku Mang Emet becan aya keneh bae datang. Nu nyusulanana nya kitu can katempo irung-irungna acan. Bu Mimi jeung Padulah lain deui ngarasa reuwaseunana ngadenge omongan tilu jadi lancekna harita. Maranehanana surti yen bener-bener nafsu jeung ambek keur Bupati mah nepi ka ngedalkeun kekecapan nu dibarengan ku ancaman sagala. Matak pantes duanana koyo pos peot lir kapuk ka ibunan murungkut penajan kitu Padulah maksakeun ngomong. Ceuk Srengkang pasrahkeun ka abdi dah. Pikeun ngakalan pun anak mah sangkan tiasa ngahiji sareng Sincep. Teu kitu oge isin temenan atuh keur abdi sareng pun bojo. Upami ieu rancangan teu tina kanan. Mung panuhun mugi ulah kita sarupateun. Kena sabar da kitu. Alon-alon asal kalakon, kenor asal ngagemol kitu. Matan gancang pincang bari hasilna nihil. Bangna kitu margi pun anak teh sawona ge sakolaan. Sareng sanes budak oleho su. Bupati mah nyungcung disebut nyebut nyungcung. Nah teh kawas anu sinis naker ka Padulah para mitra. Engkang mah percaya Ki Adi. Muga dibereskeun sing sahade-hadena. Kumaha kuduna, kumaha akalna. Nu penting caina herang, laukna beunang. Ceuk Pasubrata sasap nyarigregan hate Padulah. Ret Pasubrata ka Ibu Bupati mah. Lain kitu ibuna. Kumaha ramena ibu malah. Make lumpat kana lauk sagala. Sirik soal barudak bet jauh kana lumpat lauk sagala. Matak lieur pogoge ngabanunganana. Aya paribasa tuh ibuna. Maksud nama jalan kudu titih rintih supaya hasilna teh aman tur tartib. Paribasana laukna caina herang laukna beunang gitu. Ulah pokona mah ulah kita sarupateun. Ulah gancang pincang tadi Ki Adi nyebutkeun kitu apaan? Urang mah kolot aya paribasa kudu lanung kandungan kudu lair aisan. Tah kitu. Pokona mah leuleus jejer liat kali dina ngahareupan ieu masalah ulah geta sarupateun. Lantaran mun geta sarupateun dipotongkeun ngabeletok, potong moal bisa disambungkeun deui kitu nu matak oge. Madinya we lah. Tungtung nama antara Pasubrata jeung Bupati mah ngadon parerea omong. Pacenta-centa pada embung ngelehan maneh. Hadena keur kitu di luar aya nuluk salam sorana ngageter. Assalamualaikum. Para wargi sadaya atuh harita keneh di tema kuno di imah nyebutkeun waalaikumsalam. Walon Padulah jeung Ibu Mimi mari curingan. Najan can katempo jirimna tapi maranehna apal. Yen uluk salam teh tayalian Iwati Yanti nu jadi anak maranehanana. Bupati mah jeung Pasubrata silih teuteuk belenyeh itu ieu ngabelenyeh seuri. Bari paroman bear marah mai ngarasa bunga. Lantaran keur jadi bahan carita geuning geus datang. Najan kitu hayang leuwih yakin Bupati mah tumanya ka Bu Mimi. Si Nyai teh ayi ngomong radang harewos. Mohon ece. Aduh nuhun teuing nama tu geura papageun ibuna. Ceuk Pasubrata ka Ibu Bupati mah. Wios ku abdi we akang. Walon Bu Mimi jung nangtung. Nama tu ibuna kade si bisa nyaritana ibuna. Ceuk Padulah tetep salian ti bunga teh. Ari rasa salempang mah aya salempang sieun Yanti ini deui. Ti imah peda didinya aya Bupati mah jeung Pasubrata. Bu Mimi teu nyarita naon-naon. Kebat katepas terus mukakeun panto. Breh nu jadi anak bari katemong semunu alum bangun nu capek. Didagoan kita tadi juga jero atuh Nyai. Udah tebih yang teuing kitu samang di kebon kidul ibu. Balon Yanti bari teu gagancangan asup ka jero. Manehna anggur ngajanteng didinya.
Di lawang panto red kajero tetela gening aya uana. Paingan di buruan aya sedan ngajugrug da gening uana nganyang. Nuti Bandung mawa sedan sagala dahayang katanga remereun. Sedan anu sakitu heranga gencelangna para mitra sadaya urang dinya masaha nu boga sedan kitu. Sedengkeun eta teh nu mikahayang ka manehna nyaeta nu rek ngan hartina mah rek nanyaan teh pikeun anakna. Ari hubungan mah deukeut masih keneh ua landes pisan para wargi. Tanu mawi teu kenying para mitra sadaya rumah tangga antara adi jeung lancik model kieu bener. Kau saeyang gitu. Saeyang sok aya ieu para mitra sadaya janten dina hubungan atau pijen macam kitu para mitra sadaya. Aya tiasa nimulkeun naon teh? Bodoh teh sareng naon teh para wargi sadaya kedah diemutkeun. Ulah nikah duwi ka saeyang sami-sami eyang gitu para wargi sadaya. Saeyang. Mangga para mitra sadaya bahan nyepan eukeur mah eukeur duluran deukeut teuing atuh. Atuh moal liar teh para mitra kula warga teh mun kawin salalawak eta keneh kitu. Atuh kedah liar ulah kurung batok teuing cenah kitu. Ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dang, harita ning Yanti ngagerentes dina hatena. Kamari ieu cepuldan ka dieu mawa sedan. Ayeuna indung bapana mawa sedan deui. Pamer meureun ti ditu nama atawa sangkan aing ka olo. Keur aing make heulaanan moal ka olo. Najan jadi ua urusan kawin mah eueuh dulur eueuh baraya. Teu bogoh mah tetep teu bogoh. Cek Yanti dina jero hatena bari batin mah jumri. Sasamat ka Sukma. Kang Sukma doakeun Yantinya. Muga Yanti sing teger sing bisa nyarita hareupeun nu jadi ua. Kitu gerentes hate Yanti harita nyamat ka Sukma. Anu pieu tasa babarengan sosonoan para mitra sadaya. Atuh silih keletan harita teh para mitra. Pada silih tamplokeun ka Suka jeung ka Bunga. Bu Mimi ngerasa heran lain lumayan nyak si anu jadi anak. Anggur ngadon ngahuleng bari ngajanteng. Kunaon geuning kalah ka ngahuleng nyai? Teu ngahuleng mung capek we. Balon Yanti para wargi nyumputkeun kaayaan hatena. Nu bener-bener keur maruda. Hari Mang Emet mana? Teras kapengker Bu eta ongko sampeanana ti Tajong dugi kaduanana paleba indung sampeana teh. Mun indung sukuna teh getihan. Sareng indung sampean mah indung suku we terjemahkeun. Loba heureuy si eta mah pantes atuh lila da leumpang di kudan meureunnya. Aya ua geuning.
nya geus tadi nuan hidap syukur ayeuna datang yuk ka jero sono cenah ka nyai gapleungeun Yanti dicekel rek diajak ka jero tapi Yanti masih keneh mugen torojol Bupati mah jeung Pasubrata kalaluar nyamperkeun Bumi jeung Yanti ngarasa keseleun pedah can aracu padulah nyamperkeun gigireun Yanti geura munjungan salam ka uwa atuh Yan ceuk padula alah menita mah geulis anak uwa mendingan uang ngantosan tidak tadi ngantosan hidap nyai nuhun hidap ayeuna geus datangnya buat teu dia nya kamari ieu buldan nu nepungan hidap aing ngan atuh buldan kabungbulengan meuni herangakeun celangki geuning anak uwa ampun syukur geulis ai saralamat sehat banyak syukur solongkrong Yanti munjungan salam ka Bupati mah uwa nuhun hidap sehat katempo nama ku uwa geuning nyai pangesto uwa badale sot sasalaman jeung Pak Bupati mah terus Yanti sasalaman ka Pasubrata uwa damang cager nyai cager ieu urang ka jero atuh mangga bering arasup ka tengah imah gugek dari dina urutna tadi sedeng Yanti diuk ngajajar jeung indung bapana dina kursi panjang Yanti di tengah diapit kuduaan nyang hareup ka Bupati mah jeung Pasubrata Yanti ngeluk tungku teu wasa pikeun manehna paadu teuteup jeung uwana najan diteger-teger oge keukeuh dirina ngarasa asa boga dosa asa dosa pohara ku ayeuna dirina ti heula geus nolak kana kacinta cepuldan dina hatena Yanti ngagerentos kieu moal dua bakal nyarekan geura ka aing dua pameget sareng wa istri eta di Mang Emet aya kitu bet ngabohong ka aing nyebutkeun teu nyaho saha-sahana kanyatana mah geuningan aya sepuhna Cepuldan heueuh nu jadi uwa sing tenang Kang Sukma sanaos kumaha kacinta abdi mung kanggo Kang Sukma nyalira waktosna see para wargi sadaya duwi ka dieu carios nyambung nu judulna